Bos, nonton kita ta bangus. Kunaon? Atuh ngegeblok bae ngopi ngarokohan teh. Oh, sabar mah bararau ieu ge. Tayang ku aro be. Tadi sia sih nyiar duit ka ditu. Nyar kemana deui? Atuh ka mana bae sih? Pokoknya mah barang siar sih aku lu inisiatif nih. Urang nyar lah. Tungguan ini ya. Ya rokok sabungkuseun. Geus gampang. Geus ka ditu. Wah, bos milang takor nih tahan bae nih tahan. Iya. Hai, Naon di? nah kemana dia? Kadinya tah sakudung. Tadinya kemana? Kadinya tah. Hai, Naon? dia nyaho cek aing. Henteu. Benar. Henteu. Ina nih tah. Bedog. Aran aing nyaho tuh dia. Komik. Dihijikeun ku dia coba. Komik bedog. Nah, bari da bukan dia. Henteu. Ditagorkeun dia koeng nu bener. Henteu teu boga eueuh. Hayang sapat yang peci tah. Mana jeung henteu? Atuh eueuh teu boga imah teu duit. Nu bener goceng mah goceng. Eueuh teu boga. Dia bangus nih baut tah. Ditagorkeun dah koeng. Hei. Kere. Kemana dia? Ulin. Ulin kemana? Tinggal mana ge? Ulin sesorangan ku kelong kanan dia. Moal modaikeun. Buka duit tadi ya. Henteu. Lu balik dia. Ih beneran. Tuh kantongan. Enten lah dia. Ih, beneran tuh kantongan tuh. Aing komik badog anu nyekel ieu wilayah ulah macam-macam dia. Wah duit tuh. Goceng be goceng. Wah. Nu bener. Beneran. Mau nama emang enggak mau tahu aing mah. Kudu aya goceng. Geus tungguan burung di dinya. Oke. As dia. Tungguan. Eueuh didakorkeun ku aing dia. Apa mustuh kan hidup dia minta duit ka aing. Jajan yuk. Emang dia terus diberi jajan ku kolot sia. Henteu. Hidup teh sia kudu modal lah. Gara boga teu. Jeung naon sa duit? Jajan. Aing boga di temen goceng-goceng sia. Geus teh. Jeung meuli rokok. Geus ya. Nurnya. Emang. Dia didagoan koeng kebal bae. Panyar heula meureun. Menang tak? Goceng dong ya. Nu bener goceng. Deui. Dibabad koeng bohong dia. Deui beneran. Nu balik dia ngan menang goceng doang. Deui. Hah? Atuh menang mentai ini mamang aing. Dia dibabad bohong dia koeng serius. Serius deui ngan Dol goceng. ku dia teh moal ha. Wah, Nempel hebat dulu ke ya. dia. Hebat aing mah. Aduh, bener tapi. Ngan sakitu doang Nu eta. bener. Beneran. Ulah sok. Ih, beneran ngan goceng doang. Mampir. Ya. Lajalir janji. Komo deui aya niat maling TV. Mang. Rokok. Adeg gitu. Rokok. Bodoh teh gitu meuli rokok. Boga dong. Rokonan. Enggak segera rokok naon bae tah naon ada. Mah, sabungkus. Bener ya sebungkus. Geus sira cokot bae lah rokona. Rokonan. Rokok naon mah rokona. Dibayar mah kitanya. Kadenge ku aing ngeranjang kumaha dibayar ku aing ge. Kadenge rokona. Ya, ayo rokok anyar yo. Rokok anyar naon? Udah ya mah rokona ge. Bener. Boga duit berapa? Hah? Duit berapa? Goceng. Aduh goceng mah meunang. Anu bener bayar ka rokok kudu amprekan. Geus emang tak mau tahu tah. Duit goceng yang menang rokok sabungkus titik. Goceng mah geus 3 batang ge mah. Geus sabung-sabungkus. Diobrak-abrik ku warungna di tuar tihangna ku aing. Teu nyaho aing komik badog. Awas ya. Gocengnya. Tah kitu lah. Kasbonnya. Mong mah. Mong. Aduh rugi aing. Bodolos. Geus, ponna mula asup buku aya dina buku duruk ku aing bukuna ge. Geus. Awas kan aing. Lieur aing. Arang amat teh saya tadak nyerokona. Mana baca teh geus hararasim kieu. Aro beh meni numpuk nasebut aing.
Bos, Di mana bae gitu sih ya? pan tadi kita nyer rokok duit meren. Tuh lain ku hebel-hebel tuh. Kita. Wih, jauh sih ya. Oh, sahada ya tuh. Bisaan menang rokok ya. Oh lah. Bisaan. Kadang-kadang goblok dia leungit ya. Oh. Ah, itu dia kudu pinter. Oh lah. Ini apa nih rokokna? Mang, ngerti mang? Eta sia dia minta duit doi. Jalan-jalan. Tidak jadi tadi duit kemana? Tadi mau dipalak. Di Palak usahawan nih wah nih sih eta malam. Itu tadi dipalak. Di mana? Itu tuh. Bek. Ini wani anu malah kata dulu raing. Mana? Oh. Ayo tangke di mana? Ayo ditutup. Di mana? Ayo lu. Ayo. Di mana Yo, nanya? di dia tadi yo. Dipalakna. Terus mana jelema mana? Yo, tadi mah di dia. Coba praktekkan kumaha tadi malakna. Usaha. Wah, mik. Coba kumaha praktekkan. Tadi kan di dia. Tak dia yo. Kemana dia? Ulin. Ulin kemana? Di mana ge? Ulin sesorangan ku kelem kanan dia. Assalamualaikum. Hai, buat duit dia. Entok. Lu balik dia. Ih, beneran. Tuh kantongan. Entar nala dia. Beneran tuh kantongan tuh. Aing komik badog anu nya kali wilayah ulah macam-macam dia. Oh, wah duitna tuh. Goceng. Oh, wah. Lu bener. Beneran. Oh nama emang enggak mau tahu aing mah. Kudu aya goceng. Geus tungguan burung di dinya. Oke. Tas dia. Buan. Oh, wah didakorkeun ku aing dia. Oh, gitu. Kronologina. Mang. Terus coba saha tunjuk jelema. Eta mang si eta. Oh, emang tadi nu malak dia si komik. Aing mananya ge anu mimitina malak dia saha. Oh, si eta mah anu ti tadi ge malak. Oh, aing yang ngarti. Tadi nu malak dia si komik. Aing mananya ge anu malak pangheulana ka dia saha. Si eta mang tadi ge anu pangheulana malak eta si eta mang. Ih, sia mah teu ngarti kumaha kitu. Nope. Aing mah nu malak sia keur tadi saha. Si eta mang tadi ge anu malakna. Sia mah teu ngarti-ngarti kumaha aing nya kudu ieu keuna ngabijakeuna ka sia. Beneran tadi ge si eta anu malakna mang. Coba mik. Eta keun. Si eta mah teu ngarti-ngarti tablok otakna. Atuh lain teu masalah teu ngarti ieu, Bos. Bener. Urang nu malak tadi. Eta urang mikeun duit goceng eta tina si ieu nu tadi rokona diisap. Eta. Pan sia mah kalah ngalieureun, kalah ngabela si eta. Bos, bener si Heli tadi kurang dipalak di dieu. Pan ku bos mun tidang minta duit, nangan duit jeung meuli rokok. Eta urang mah si kurang dipalak. Oh, jadi dia tadi nu malak ieu dulur aing. Emang aing percaya kana omongan sia? Bisa deui. Urang teh